Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita Rundayan Malati Wanci Janari. Ayeuna bagian anu ka opat nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe, kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masuk bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Rundayan Malati di Wanci Janari bagian anu ka opatna. Kumaha salajengna sor cekopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tas. Nyakeun we atuh telat mah paling oge dipotong gaji atuh raga. Ngeunah wae nya ari sasauran teh. Yeuh neng ragepeun nya. Ulah sok nyapirakeun kana kabutuh batur. Mungkin wae cek Ririn mah teu sabaraha sanajan dipotong gaji oge. Kusabab Ririn mah loba duit anak jelema beungar. Tapi pikeun abdi mah kacida berhargana duit sakitu teh. Kusabab keur ngusahkeun diri supaya bisa hirup leuwih hade, supaya indung jeung bapa di kampung teu susah teuing. Rek kumaha coba mun nepi ka dipecat di pagawean. Kira-kirana kamu Ririn rek tanggung jawab moal. Kitu cek Jang Dirga siga anu ambek kadulurna we padahal leuwih oge karek 2 poe bari jeung loba masalah wae. Sanggeus dikitukeun mah ku Dirga, Neng Ririn jadi luluh oge hatena. Panonna neuteup ka Jang Dirga, beungeut geulisna semu ecei beureum. Nya hapunten atuh ga, ulah ngambek kitunya. Cek Neng Ririn semu ngeluh. Nya tos atunya, da ayeuna mah kagok. Jik ayeuna mah keur asup ka bumi. Kuring rek tuluy mulang dewe bisa aya jalma jahat di luar masuk geus asup ka jero. Ngadenge kitu Neng Ririn jadi ngagelenyu. Alatan nenjo sikep Jang Dirga. Najan keur ambek masih kene perhatian. Erek mulang emangna apal jalana kitu ga? Tanya Neng Ririn siga nu hariwang. Gampang jalan mah, kewe naroskeun ka batur di hareup. Kitu pungkas Jang Dirga, bari teu ngareret deui, manehna tuluy ngaleos ngabeng beos.
Kelaga daguan. Reg, Jang Dirga ngarandag, laju ngarerer. Aya naon deui Neng? Iya kangge ongkos. Cek Neng Ririn bari ngasongkeun duit lambaran. Teu kedah Neng, aya ieu oge kangge ongkos mah, hatur nuhun. Sanggeus ngomong kitu, Jang Dirga laju leumpang deui kaluar komplek. Sajongjongan mah Neng Ririn ukur ngajanteng merhatikeun leumpangna Jang Dirga. Panonna anteng neuteuk, pikiranana ngalayang. Hatena jadi teu tentrem ti saprak munggaran patepung. Dina jero hatena ngagarantes. Dirga. Anjeun pamuda hade-hate. Ikhlas tur jujur. Teu pamrih ku pamere sanajan geus nulungan. Hebat. Kitu gerantes hate Neng Ririn. Rada lila Neng Ririn terobah tina nangtungna. Akhirna sanggeus Jang Dirga ngaleungit dina palebah panto gerbang, Neng Ririn tuluy asup ka jero imahna. Para wargi sadayana caturkeun Jang Dirga harita geus naek kana angkot. Sanggeus aya dina jero angkot jurusan Citeureum, manehna ngadon ngalamun mikiran lalampahan hirup anu bisa disebutkeun teu lancar. Padahal satadina mah dirina hayang soson-soson digawe supaya tereh kahontal cita-citana. Tapi tetela kanyataanna teu sagampang anu dibayangkeun. Poe harita Jang Dirga nepi ka tempat pagaweanana kira-kira jam 1:30. Sateka pola najan era Jang Dirga izin heula ka satpam supaya diasupkeun. Akhirna sanggeus mere alesan anu tepat, Jang Dirga diizinan asup. Tapi nalika rek nyokot alat-alat gawena, pok Pak Mahmud kaburu manten ngagerowan. "Ga, Dirga, asup heula ka dieu ka ruangan Bapak asup," ceuk Pak Mahmud. Mangga Pak." Walon Jang Dirga semu leuleus. Kusabab maena geus terus rasa yen Pak Mahmud pasti bakal nyarekan ku pedah maena telat. "Sok diuk gadiuk, Bapak rek nyarita ieu diuk," ceuk Pak Mahmud nalika Jang Dirga geus aya di ruanganana. Satuluyna gek Jang Dirga diuk dina kaayaan nu ngaradak beda. Komo waktu nenjo paroman Pak Mahmud anu beda ti biasana, hatena beuki kakategan bae. Dirga, Bapak moal rek loba tumanya. Kusabab sagalana geus jentre. Bapak teu perlu alasan ti maneh. Kulantaran jelas maneh geus ngalanggar aturan perusahaan. Teu disiplin jeung teu tanggung jawab kana pagawean. Di perusahaan ieu anjeun geus teu ngahargaan aturan. Wayahnaga kerjasama antara perusahaan jeung maneh ukur nganepi ka poe ieu we. Nu hartina Dirga dipecat kusabab karek oge dina mangsa training geus kumawani indisipliner. Mangga ayeuna mah tinggalkeun tempat ieu, ceuk Pak Mahmud tandas naker. Barang ngadenge kitu, Jang Dirga kacida sedihna. Harapan jeung cita-citana sapada harita runtuh. Sakadapan mah bumi alam oge asa eureun muterna. Sagalana hancur, musnah bari jeung teu ninggalkeun tapak saeutik-eutik acan. Nasib karasana netes semplek nincak semplak. Kitu lain kieu salah, teu pisan mihak najan ka diri jalma sangsara. Pikiran Jang Dirga tambah baluweng nalika ingat kana hutang ka Pak Umar. Rek ti mana keur mayarna. Kusabab tong broning teu digawe. Dalah lamun digawe oge, kapan kudu dicicil da bubuhan lain duit saeutik.
Budi parangi Jang Dirga dumadakan alumuyung. Semangatna bener-bener parem. Bari nguatkeun diri sarta ngaruk Jang Dirga pok ngomong. Mohon Pak, hapunten. Tapi upami tiasa mah abdi bade ngajelaskeun heula duduk masalahna pangna abdi telat digawe Pak. Teu kudu dijelaskeun Dirga, teu kudu. Sakumaha disebutkeun tadi, perusahaan teu perlu nampa alesan naon. Ya mangga atuh Pak. Namung hapunten, abdi bade nyuhunkeun widi sakadap. Kumargi kadana pangan Pak Umar ieu teh. Nya sok mangga sok. Cek Pak Mahmud. Saterusna Jang Dirga tuluy ngoloyor ka ruangan Pak Umar. Di ruangan Pak Umar, kejadian teu jauh beda jeung di ruangan Pak Mahmud. Najan kaayana teu sakajem Pak Mahmud. Dirga, ari hidup tas di mana atuh? Nah atuh bertalawora kana pagawean teh. Sing inget ieu, yen hidup teh lain digawe di perusahaan bapak sorangan. Tapi gawe di perusahaan batur anu nerapkeun pangaturan ketat. Leuhun basa mun digawe geus aya kana tahunan. Kapan dieu mah karek oge sapoe 2 poe. Nyawayana we Dirga, di palebah ieu mah bapak teu bisa nulungan, hampura nyaga. Kitu cek Pak Umar di barung kurasa handeuh. Abdi sakadahna nu nyuhunkeun dihapunten mah Pak. Rumaos tos talawara. Abdi ngangken kana kalepatan abdi. Namung kalih teh eta abdi bade nyuhunkeun tempo perkawis sambetan Pak. Abdi janji dugi ka ira wae sambetan eta bae dibayar salunasna. Namung nya kitu nyuhunkeun waktos kumargi abdina kadah buburu heula. Atuh kangge samentawis mangga cepengan heula ta ieu KTP abdi. Etang-etang jaminan yen abdi tanggal waler ka bapa. Walon Jang Dirga bari song mikeun KTP jeung salambar alamat tempat mahena nyiruruk di kontrakan Haji Riman jeung Mang Yanto. Nyaga teu naon masalah hutang mah. Da bapak oge percaya ka hidup pasti bakal tanggung jawab pikeun mayarna. Nu dipake hanjakal ku bapa mah eta bungkul perkara hidup datang telat ka pagawean. Dumasarkan hal eta wayahna ayeuna majik mending mulang we heula. Da bapak keur gawe ongko ayeuna mah. KTP mah bawa di we da alamatna geus dicatet ieu ku bapa. Sok. Mohon mangga Pak. Kitu akhirna cek Jang Dirga. Bari tuluy kaluar ti ruangan Pak Umar sanggeusna amitan heula. Para wargi sadayana. Panasna panon poe harita karasana mubuh nyaksrak bayeungjang kana awak. Panon poe siga nu teu niat nurunkeun saeutik suhuna. Sanajan waktu geus kadenge adan asar tapi angger moreret panas kacida. Bong abong di kota nu hawana geus pacampur jeung polusi. Poe harita mah mega oge kawas embung ngalingan ka saurang pamuda anu leumpang dina kayaan gogobrot ku kesang ninggalkeun PT Daimler. Lengkah Jang Dirga semu leuleus. Teten jiwana kosong mencrong kana panasna aspal. Dirina geus teu paduli kana kakebul jeung haseup hideung kandaraan anu nebak kana sakujur awakna. Ngahaja waktu harita mahena leumpang ka daerah Kedep kusabab lamun maksa naik angkot bakal duitna bakal beuki ngurangan. Keur maeukeur tadi geus kapotong ku ongkos nalika balik nganterkeun Neng Ririn. Dasar sial. Gara-gara awewe sombong aing jadi katalangsara. Ti pagawean dipecat. Kitu kukulutusna Jang Dirga. Bari najong keresek anu ngagoler tincakeuna. Belas beletak aduh. Jang Dirga kontan muringis.
kusabab keresek teh gening aya batuan. Dasar sial, apa sirup teh? Ya Allah, nah kieu teuing atuh nasib abdi kadar awak deui Gusti. Cek Jang Dirga setengah aral. Memang gitu pamiarsa, ari coba dodoja hirup mah sok teu kapalang, malahan masa kapeung siga ngahaja di kekesek hirup teh. Siga mu puas siga ngahaja, siga mu puas supaya leuwih sangsara. Tapi sebenarnya lamun dilakonan pinuh ku kasabaran bari jeung tetep usaha sateka pola serta ulah poho muntang turung kanu makawasa. Teu saeutik jalma nu tadina sangsara hirupna bisa leuwih nanjeur. Dina perjalanan kasangsaraan eta ibarat tempat na ujian supaya bisa mikir tur kuat dina ngalakonan sagala luka-likuna kahirupan. Dur magrib Jang Dirga karek nepi ka kontrakan Haji Riman. Datang-datang oge langsung ngacoprak nang karak bengkang dina kaayaan papakean kucal ti karo lok-lokan da puguh tuheureun. Ambekana ngahega kereng hapranju nahan kacape jeung rupa-rupa pamikiran anu pagaliwota. Sedengkeun panonna neuteub kosong kana lalangit kontrakan. Nenjo kaayaan Dirga kitu pikeun Mang Yanto anu kabeneran geus aya di kontrakan tangtuna kacida kagetna jeung timbul tanda tanya. Dirga, nah kunaon ilaing ga euy? Ya Allah, sing eling ye ga, sing eling. Maneh candahar apa kumaha ieu teh ga? Cek Mang Yanto bari ngagebig-gebig awak Jang Dirga. Mang, kuring minta cai heula Mang. Temal Jang Dirga semu peura alatan ti corona garing. Saterusna gura-giru Mang Yanto nyokot cai dina botol. Sok ye, inum heula ga ye caina ye. Cek Mang Yanto. Kalawan teu talangke deui laguk-laguk we. Jang Dirga ngalaguk nguyup cai sabotol nepi ka erepna. Alhamdulillah, nuhun Mang. Kuring ripuh. Tadi mah asare kapiuhan bakating kuhanaang nama. Jaba panas da bubuhan leumpang ti pagawean ka dieu mah. Gusti nu agung, baruk maneh leumpangnya. Kapan jauh ga ti PT Daimler ka dieu teh? Apa maneh geus teu boga duit cing ongkos? Ari teu boga duit mah bebeja. Da aku memang oge moal dikoretkeun ieu, aya duit mah ieu jeung ongkos mah. Sanes kitu Mang. Satadi nama abdi teh supaya ngirit we kulantaran abdi teh geus dipecat deui ti pagawean. Kumaha? Astagfirullah, dipecat? Nah aya naon sabenerna? Kapan karek oge 2 poe ilaing gawe teh Dirga? Nah geus dipecat deui. Tanya Mang Yanto jadi kaget. Panjang cerita nama Mang. Coba matak nyeri di kana hate. Tembal Jang Dirga bari barabat we. Sakabeh pangalamanna salila gawe 2 poe. Dicaritakeun ti mimiti teu dihaja manjur kopi tug nepi kanulungan jeung nganterkeun anakna direktur anu kacilakaan. Ya Allah, aya ku tega-tega teuing nya ari jalma beungar. Emang nanti dicaritakeun ke atasan maneh yen telat gawe sotetas nulungan heula anak direkturna. Nu matak henteu Mang. Kulantaran kapan Pak Mahmudna oge embungeun narima alasan naon ti abdi teh Mang. Cing sabar we atuh nyaga. Mana kitu oge lain milik maneh meureun ga? Nya Mang. Tapi pan anu matak bingung nama kuing teh jadi boga hutang ka Pak Umar. Mangkana ieu nama kuing rek merdih we ka Mamang wayahna. Kuring ngilu heula gawe di proyek supaya bisa mayar hutang anu 1 juta ka Pak Umar. Kitu ceuk Jang Dirga semu ngalengis.
Ya geus gampang lah eta mah bisa diatur. Ayeuna makhluk si mending mandi we heula supaya seger. Geus mah udah dipikiran teuing bisi gering ka dieu teh. Sanggeus dikitukeun mah hate Jang Dirga rada regreg. Saterusna kulantaran waktu beuki peuting. Jang Dirga tuluy ngoloyong ka kamar mandi rek bebersih heula. Hiliwirna angin peuting sumelap di antara daun jambu haer anu pating korosak hareupeun imah kos kontrakan Haji Riman. Kembang-kembangna kabawa mawur disapu angin, nepi ka pentilna aya nu kabawa angin laju maruragan. Peuting di wewengkon kedep teu sagemblengna jempling kusabab sakali dua kali kadenge ku gandengna sora toronton anu datang mawa pasir ka pabrik gorong-gorong dusaspun. Sarengsena mandi Jang Dirga tuluy diuk dina teras imah Haji Riman dina bangku kayu. Ngahaja mahena ngangin kusabab di jero kontrakan karasana bayeungjang pisan. Sabot keur kitu torojol ti jero imah norojol Mang Udin minantuna Haji Riman bari mawa 2 gelas kopi. Orang ngalamun teu peuting ka pamali. Aluk si hayu urang ngopi ya. Tenang ieu mah kopina gratis di urang ka. Ceuk Mang Udin bari tuluy diuk sagireun Jang Dirga. Nuhun Mang. Puguh hareudang ieu teh jabacan tunduh makana ngangin heula we di dieu. Ceuk Jang Dirga semu mesem sedangkeun mata nama tetep manco ka jalma anu lalar liwat. Geus meunang pagawean di acan ka? Sambung Mang Udin. Nu matak acan Mang masih keur neangan keneh. Duka kudu ka mana deui ieu teh nya neangan pagawean. Kitu Jang Dirga nembalanana ngahaja teu ngabejakeun perkara dirina dipecat ti pagawean kamari. Geus we atuh tepungan Pak Wakil supaya gampang meunang gawe ka. Puguh lain teu kapikir ieu Mang, menta tulung ka dinya teh. Masalah nama kapan uingna can boga duit jeung mere ka Pak Wakilna. Gampang masalah eta mah. Papalaku we heula. Kayak gitu ari geus gajihan. Nya Mang, insyaallah isuk rek nepungan Pak Wakil. Walon Jang Dirga tambat teu teuing ngarespon kana saran Mang Udin kusabab danget harita mah Jang Dirga tekadna buleud rek milu heula gawe jeung Mang Yanto. Satuluyna kulantaran waktu beuki nyerelek ka Wanci Peuting. Jaba pitunduheun geus mimiti datang. Antukna Jang Dirga amitan ka Mang Udin rek ka kontrakanan. Kuring mulang heula nya Mang. Distunduh ongko ieu teh. Nuhun kopina ye Mang. Siap ga siap. Nya sok urang geda sarua geus tunduh ieu teh rek sare ah. Sanggeus kitu mah Jang Dirga tuluy asup ka kontrakanna. Kitu deui Mang Udin, mahena oge sarua tuluy asup ka imahna. Gancangna carita caturkeun poe isukna. Sanggeus sasarap heula di warung sanguna Haji Riman. Jang Dirga bener-bener ngilu gawe ka proyek jeung Mang Yanto. Ngahaja mangkatna teh isuk-isuk pisan kusabab proyekna lumayan rada jauh di daerah Kalapanunggal. Nyerelekna waktu teu karasa tisaprak dipecat ti pabrik dry meler. Kiwari geus aya kana sabulanna Jang Dirga milu gawe jeung Mang Yanto. Dina salila waktu eta ari ku gemi mah teu burung najan leutik buruhna, tapi Jang Dirga geus bisa wesal pikeun indung bapana di lembur. Nicak bulan nu kadua nalika Jang Dirga keur aya di pagaweanana. Dina waktu eta pisan Neng Ririn karek balik tas ti Singapura.
Menang 2 bulan di lana. Tisaprak diantarkan ku Jang Dirga waktu tas kacilakaan. Isukna teh Neng Ririn pan tuluy miang ka Singapura rek neruskeun pendidikanana di Singapura. Nalika turun tina pesawat, Neng Ririn laju naik taksi nuju ka pabrik bapana. Ngahaja. Balikna teu langsung ka imahna heula lantaran dina pikirna. Lah, rek naon ka imah oge. Ku sabab tara aya jalma ari lain pembantu nama. Gitu pikir Neng Ririn. Datang-datang teh ka pabrik sanggeus nepungan heula bapana. Neng Ririn tuluy nepungan Pak Umar. Urang siang, Pak. Kumaha damang? Cek Neng Ririn daredenaker. Ai geuning nu geulis. Sami-sami urang siang, Neng. Alhamdulillah pangesto. Kumaha samulina? Geuning tos uih deui ti Singapura teh. Ira sumping, Neng. Walon Pak Umar bari nitah diuk. Tadi tabu 10 dugi ka bandara teh, Pak. Mung teras ka dieu we da dirompok tara aya sasaha. Keke ari karyawan enggal anu namina Dirga ka mana, Pak? Atanapi teh lebat. Sakadapan mah Pak Umar jadi cicing nalika Neng Ririn nanya kitu. Dina hatena teu nyangka Neng Ririn bakal nanyakeun Dirga. Tapi kilang kitu manehna jadi boga rasa kasieun sok bisi Jang Dirga aya di masalah sejen jeung Neng Ririn. Satulina Neng Ririn nanya deui ku pedah Pak Umar kadon ngahulang. Di mana Dirga, Pak? Abdi aya peryogi ka anjeunna. Di Dirga. Kapan? Terus dipecat Neng Dirga mah. Terus saya kena dua sasina, Neng. Barang ngadenge jawaban kitu ti Pak Umar, anak gebeg deh. Neng Ririn kacida ngagebegna. Beungeutna dumadakan robah siga sedih. Tur nanggung rasa kaduhung. Antukna nu aya ukur ambek nyedak tanaga midak. Pak Umar jadi sasaran. Maklum ari nu beunghar mah. Sokongang sanajan kasalahan aya di dirina oge. Dipecat? Kunaon dipecat? Bapak nu mecatna? Cek Neng Ririn semu nyentak. Tapi dibalik eta paromana badi sigarek ceuri. Sanes Neng tetep pisan-pisan bapak mah wantun mecat ka Dirga. Sanes bapak sanes. Manggawe taroskeun ka Pak Mahmud. Eta bagianan Neng. Aya naon kitu Neng sarasa Neng? Ulah wakalo batanya. Panggil Pak Mahmudna ka dieu, Pak. Enggal, panggil ka dieu. Atuh daek teu daek najan diparentah ku budak satepak tapi dumasar eta mah anak anu boga perusahaan. Akhirna bari jeung teu ngarti oge Pak Umar gancang ngagerwan Pak Mahmud ngaliwatan telepon kantor. Teu pati lila trojol Pak Mahmud datang. Kasampak teh Neng Ririn geus keur tulak cangkeng di barung kubu diparangi nu kacau. Ulah jeung Neng. Bade aya pikir naon manawi? Tanya Pak Mahmud semu gugup. Ari bapakku naon mecat Dirga? Naon masalahna, Pak? Ditanya kitu Pak Mahmud sarua jadi bingung. Sabab tara ti biasana Neng Ririn ngilu biung karena masalah karyawan. Upami masalah nama Dirga teh telat lebet damel Neng. Piraku lebet damel 1:30. Leuheung basa lamun kesebatna karyawan lami. Kapan terang nyalira Dirga teh damelna oge nembe 2 dinten masih dina kayaan keur training. Emangna? Tadi taroskeun heula kitu alasanana ku bapak pangna Dirga telat? Cek Neng Ririn beuki ambek. Henteu Neng. Ongko Dirgana oge teu nyariosna naon deui. Yeuh, Pak. Bili hoyong terang mah. Pangna Dirga telat sote. Manehna geus tulungan heula kuring. Waktu kacilakaan nalika mobil nabrak trotoar. Dugi ka manehna nganterkeun heula ka rumah sakit. Terus ngajajabkeun abdi karo rompok. Cobi pamit aya Dirga mah. Syariatna abdi ayeuna panginten tos dikubur. Wayahna pilarian Dirga ayeuna dugi ka pendak. Ieu urang lebat deui damal. Saenggeus Ngadenge kitu Pak Mahmud jadi colohok campur bingung.
kusabab duka kudu ka mana neangan jang dirga. Sedangkan lamun nepi ka mungpang geurina sorangan nu bakal jadi korban teu pamohalan mah bakal dipecat. Red Pak Mahmud ngarerer ka Pak Umar anu sarua keur ngahuleng. Kumaha atuh ieu Pak Umar, tulungan kuring Pak, cek Pak Mahmud ka Pak Umar. Dina pada eta Neng Ririn pok tumanya. Pak Umar, ari Bapak terang teu di mana alamat kontrakan Dirga? Cek Neng Ririn. Tapi acan oge Pak Umar ngajawab, "No atuh. Ari ujug-ujug." Eueuh. Waktos na kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.